Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ieu penampilanna. Ya, excellent. Mun mana apal mah aya ustad sahanya geuningan sok make wae planel geuningan si ceramahna teh. Kupluk. Lain. Aya orang Cimaung, orang Cimaung. Saha? Di Bandung. Poho ngaranna urang euy. Nana Gerhana. Tah, eta ieu jiga pandanna pisan. Langsungnya responsif. Gitu. Bro, kumaha ya puasa sare kalapan? Puasa alhamdulillah lancar. Lain ieu teh Lancar tuh. lancar ngan nah urang hungkul yang tetep make baju koko di episode balik meeting orang tadi langsung ka dieu. ayeuna nah ieu anyarnya Can ge beres geus meuli baju lebaran. lebaran nanti ayeuna. Kumaha koy lancar teu? Puasa alhamdulillah lancar. Sudah terasa udah hari ke 8. Ieu teh hari ini teh iya kita ini syuting di hari ke-8. Dan nya ai urang mah lancar-lancar wae meureun ngan memang ieu teh cuaca euy. Nah hujan wae ya. Bro, anu bro. Hujan pisan wae. Ieu poe ge ti beurang atuh. Hujannya enggak cerah. Tapi jika semua pilek. Nah eta gara-gara hujan ieu teh. Jigana cuaca gitu. Ujung deui nya ieu mah beberapa hari terakhir di mana-mana khususnya di daerah urang ujung daerah Bandung. Ketang daerah itu ge daerah ya Priangan Timur Jabodetabek. Ke hujan deras we nya. Bekasinya. Hujan banjir wae di mana-mana geuningan. Sing semoga diselamatkan lah amin. Saudara-saudara kita ya di sana. Di sini juga ada banjir cuman tidak semuncangan. Iya. Iya, langsung aya konten TikTok cenah. Awewe cenah di mana-mana banjir cenah. Oh, nu pendek ulah kawanna pis palit cenah. Ulah diturutan keur bulan puasa. Ulah diturutan. Nya gitu kumaha Ang? Hari ke-8 oke, masih berjalan lancar walaupun udah mau ke Indomie nih. Bener mimiti kan biasanya mewahnya segala aya ka dina Indomie. Sesuai tapi anu diobrolkeun di episode pertama teh. Bener sesuai pisan. Saminggu mimiti mewah lah nya, henteu saminggu 4 poe meureun. Ayeuna geus ku Indomie. Tadi orang buka ku Indomie. Dawuhna naon? Saha kita ngaliruhna naon? Keluar hujannya. Keluar hujan. Terus aya konten anu ngamuk tadi ibu. Mana anu dagang teu payu? Itu ngapain sih? Maksudnya karunya oge sih. Orang kan rutin kaun alun ya maghrib. Tadi mah kan anjir hujanna badag pisan. Ya nu dagang sepi. Aya nu dagangan nu meulina teuing. Karunya aja. Selesai aja mana yang mau meuli. Mana kalau lo dagang? Meuli. Kan nanti kayak fungsina berarti jadi pembeli berarti mana nu meuli. Nya hujan sih. Tapi iya mitos atau lainnya lamun puasa sana mimiti di batalan we sakali langsung hayang ngamplong kan itu hayang baratal we. Urang mah encan sih. Urang mah teu melakukan eta. Oh, bisi anu sarua. Kala urang keur nyoba ngingat-ngingat Entong di batalan bro. Lamun di batalan sekali kadeueuna teh hayang ngabret cenah. Tapi nya sih jigana nya sih soalna urang kitu sih. Nya tong boro puasa anjing baheula zaman sakola ge sarua kan di mimitian mabal anjing ge gandeng ucing ya. Sarua kitu di mimitian mabal anjing gadetuna hoream. Puasa ge kitu sih euy. Ternyata baheula teh kitu. Urang mah pernah batal kan? Lamun teu uzur mah. Anjing. Kan ieu keur uzur ayeuna. Pilek. Mak maya naon tadi? Perinos. Asame penamat. Kuy. Mana di ten mana sok aya tradisi ieu keneh teh lain tradisi sih tradisi sih. Tapi biasana mah zaman harita urang mah, zaman urang sakola, ieu teh sok jadi tugas di sakola pesantren kilat. Ngisian buku agenda, Bro. Urang eta ngajak ngalaman. Aya teh sih, eta teh masih aya teh sih. Apal tah angkatan ayeuna. Urang kamari ningali story sahanya poe di. Storytelling. Bercerita dong. Oke. Oh iya, urang rek bercerita. Jadi urang kamari teh nempo story saha. Manehna teh moto agenda Ramadan buku teh. Visi misina? Moto. Moto buku agenda. Perbedaan, Bos. Perbedaan buku agenda jeung ayeuna jeung baheula. Anjing kolomna ngan saeutik. Naonna si buku ieu teh tulisanna teh. Nu dicatat kan baheula mah panjangnya sakieu nya. Lega luas. Nu ustad nu ceramahna saha ditulis. Terus isina ditulis. Ieu mah kan saeutik. Tapi ini ron teh maneh baheula. Ni ron teh eta. Me gancang. Henteu. Tapi ngan 2 poe. Hah? Kan kudu 30 kali. 30 poe.
dikosongkeun we da. Anjing berarti. Anjing menolak Mana pendidikan. kumaha maneh? Urang mah udah deusian eta ka Tuh ieu urang. udah dieusian. Betul, lebih parah. Lebih parah nita. Berarti aing leuwih goblok we. Asli ngarang aing sorangan. Ngarang ustadna saha ustadna? Kan bisa televisi, radio, kan bisa kan? Anjing aing ngarang sih ya. Eusina anjing bisaan berarti aing goblok. Pinter. Anjing mengarang bebas berarti. Tapi dan penting mah kan aya tulisanna geuning tara dibaca kabeh gini kan. Nu aneh nama aya tugasna teh pas di akhir bos Idul Fitri Beli apa homiped? lain. Naon? Jadi si tugasna teh titah nuliskeun jumlah jelema nu hadir. Eta aya. Oh, nya bener. Barang aya eta. Mun dipikir-pikir Yang naon kan ya. Sih. Tinggal sensus eta mah program. Oh meureun kue si kete misalkan mana di Masjid Agung sarua jeung si Muis. Heeh. Akur teu cenah tanggal sakitu nu hadirna sakitu bisa wae jadi patokan meureun bisa nge-hack cenah. Buah aya intelna sih. Data Bro, bro, eta. intel gitu deh, Bro. kalau itu terlalu jauh teh. Tapi mana alasan mana eta kan eta kuliah subuhnya. Jarau teh ngobrol. Kenapa? Tina benar menjadikan intel. Kan eta kuliah subuhnya. Eta mana naon anu nyeun eta mana semangat keur indit ke Masjid Agung kan eta hoream atuh geus sahur sok da. Hoream yakin Karena aing. itu tugas eta, Bro, ditanyakeun pagi-pagi nanti ku ieu teh. Oh selain eta aya di teh kan keur zaman sekolah tuh anjing aya sih. Oh, urang mah yang papanggih jeung si Arika di masjid. Aduh, si mah ayo disebutkeun ge aman. Urang naonnya ya paling ngarulin sih. Petasan teh. Sarung dengan ku diasuk-asuk teh nya. Perang sarung. Perang sarung. Oh, zaman urang mah perang sarungna heureuy nya. Urang mah tara dipake perang sarung soalna sarungna BHS anjing lebar. Nih, emang baheula tapi geus aya da nya. Geus aya. Bisa make. Mah BHS di tahun seberapa? 5 Tuh, 5 Emang geus make baheula. Make atuh. Wah, mau alibere budak leutik. Ente maksudnya aya fenomena oge kamari teh khususnya lokal oge di daerah urang di aya nu perang sarung nepikeun ka ditewakan ku polisi bahkan urang teh nyaho tapi anu aya nu meninggal oge tapi ting teh nyaho di mana. Tadi ninggalin lagi. Ku sarung meninggal. Jadi puting ieu teh subuh-subuh setelah kuliah subuh eta meureun perang sarung ta isukna meninggalna teh. Karena eta apal sih meureun gara-gara eta ting bawa salat tri teh nyaho mau teman urang ge. Gitu. Yang diberitakeunna kitu. Da ieu nya teh enggak di Aresian gitu sarung. Sia jadi mah keling, Bro, jangan teh cek aing di Aresian. Desian naon? Desian naon? Disimpen lah di makam. Cak gue besok. Ya cak gue mulai dahar timbulkeun ku aing da. Baheula kan dipecutkeun ya. Urang mah kan dilepet tungkul teu make naon kan. Jadi dengan ku plak. Sorana Tah mah digana di Aresian anjing batu gitu naon ya. Nya emang aya penemuan oge eta teh. Oh, batu aya. Heeh, nya entah eta batu nu tareus lah. Naon kolak sepeda kolak bisa. Nah, taraje. Dan alat tempur produk itu teh. Anu di Jakarta teh kan. Nu paranjang BR. Nah, BRT barang. Oh, alat. Soalnya iya adina anjing tukang tawuran. Jakarta banget sih adina ngeusi. Jigana urang kan baheula aki tukang pandai ya. Pandai besi. Aki aja nya. Ai penyebutan tukang pandai emang tukang pandai atau pandai? Tukang pinter. Kan pandai pinter, cerdas. Orang pandai. Terus kumaha? Lamun muka penyewaan alat-alat gitu di Jakarta apa ya juga nih? Anjing, mendukung tawuran. Pak rencananya kacau. Eta anyar deui urang ningali anjing jigana aing paling gabut beurnya ningalian wae sosmed. Kamari di sarua eta ge kuy di Pasar Rebo. Aya ningali urang video cuma di sensor jadi aya nunggeus tergeletak geuningan. Tapi beak dewe disiksa di Tajungan deui. Ya di Pasar Rebo make eta BR paranjang kan geuningan. Sieun Gitu kah di matak payu tah jadi tukang pandai. Tuh kira nyen pandai mah. Di Jakarta mana ya? Di MRT ya, KRL Mana mah ngeusi jualan ayat ayat kebal. Anjing goblok. Isim. Keur tawuran mah usum ieu moal kuat ya ku BR ieu moal ku celurit gitu. Tah eta orang tanyakeun ke Mang Obed. Nah si isim gitu. Urang keur ngaji emang da isim teh jurumiah nya isim. Jadi istilah magic gitu nya. Nah jadi kadinya nya arahna. Isim, electrical isim dia. Kadi lah kadi. Tah salain eta teh taraweh berarti kuy. Kumaha lancar teh taraweh ya? Taraweh lancar alhamdulillah baheula keur leutik urang taraweh heuh. Apa itu nu di bendo dan ke ban Vespa sama tukang nyarekan manehna teh taraweh aing urang ka digebugan inget ya. Ingetnya maneh cek aing teh ieu jelema nyarekan we irah tarawehna.
Aing kan tarawihnya walaupun heureuy ge ieu nu tukang mau. Oh di tukang di tukang nya di beno mah make di ke di kiai ke. Sorban heureuy wae bledog. Jadi pikir-pikir geus gede mikir, ih jelema teh tarawehan nya si aing. Lah kan nenggelan budak leutik. Karunya untung bisa dilaporkan. Bisa ditanyakan ke Mang. Bisa. Bea cerita di kodo, ini beneran tarawihnya bisa di kodo mah. Aduh, kayak teruskeun nya. Naon cerita naon kowe? Eta nu nyenget petasan ka Masjid Agung. Aing nyaho jalemana eta. Disebutkeun tapi by the spill teh. Lenger sinya. By the spill. Jadi ulah bro. Jadi terkenal baheula mah nya mun tarawehan di Masjid Agung teh kan di khususnya di SS berarti budak SS ngalabring kayak based on teh basicnya teh aya nu anak band, aya nu gangster. Jadi kan waladolin nggak macam amin cacan amin teh semuanya. Amin. Oh. Berarti barudak musisi eta. Barudak musisi. Udah leutik eta aing komplotan lagi. Aing SS mana eta? SS tengah. Tetangga aing kan mana SS? Urang. Semuanya. Amin. Cantik ya. Aing untung jeung babeh di tempat tarawehan teh. Tapi bos, urang yang di sosmed teh. Jadi keceriaan di masjid teh emang berkurang teh ayeuna sih. Anjir jigana urang ka nempo mah berkurang. Berkurangnya. Anu keur sujud digulingkeun baheula mah. Aduh ya Allah eta patoni urang. Aduh. Hawak Tony Hawak. Tony Skateboard budak skateboard. Kumaha gitu. Beres tarawehan teh. Kan pantau teh aya 2 di Masjid Agung teh nya. Kanan kiri, 3 jeung pantau utama. Barudak leutik pun beres tarawih kan sok hayang lulumpatan bablasatan dikunci kabeh sia ku si bapak eta. Nararai ka janela aja. Jail teh. Ku jailna disurungkeun we keur ieu teh. Kenon keur ruku. Surungkeun ka sisi. Ngelubrag atuh kabeh. Tapi enjoy baheula mah. Nu paling si bapak eta kudu nyarekanna teh nu make bendo teh. Sia tarawehan sing balik sih. Sorban. Bukan sorban. Mungkin ya keur salat namanya sih. Ngaganggu batur nya. Cuman ya ulin di masjidna setelah kegiatan anu lain beres gitu. Urang mah. Kudu diramekeun soalnya urang nempo teh di Turki lah mun teu salah mah bos. Jadi emang si di mana di Turki? Margot masjid mang disebutna teh naon? Marbot penunggu masjid teh. Marbot gitu naon nya? Penunggu mah DKM bro, deket ke masjid. Tukang ngurusna. DKM deket ke masjid. Tukang ngurusna. Jadi eta mang ngahaja manehna heureuy jeung budak leutik. Ame? Nya rame we si budak leutik teh betah di masjid gitu. Titimbulan. Pakai bantal. Bae nyo dulag teh. Soalnya kan zaman orang mah eta, oke. Masjid Agung teh hayang dulag urang. Hampir tengah puting teh gandeng, teh nepian ka dicarekan kan. Tah eta berarti bertolak belakang teh nya. Beri ngadulag carekan. Tah eta penunggu masjid mah jin dulag. Jeung dulag. Urang eta ngaranna jin si duloh teh kan. Saha eta? Eta cek ieu. Oh jin. Jinna ngaranna duloh. Anu sulinah tim sare lain tidak supun kanu dulag. Padahal masih bapak nemu ke sorban. Make sorban nu gasupkeun teh. Kabayang anjing eta nu dipindahkeun sareda nya. Heeh. Urang daek takol dulag. Ngageber atuh gendang telinga teh berenang. Para recah kuy. Torek jadi ngene. Teu pantes kan balik tarawehan torek, Bro. Nah, torek beres tarawehan. Sia. Berarti sebetulnya mah loba juga cerita-cerita bieu jeung pertanyaan. Nah nu tadi ge lobanya beberapa pertanyaan. Tapi da karena can datang benernya kayak Mang Omedna. Jadi loba pisan itu pertanyaan salah sayjina tah jiga tadarus kuy beres tarawih kan tadarus. Mana pernah tuh sih sebetulnya tuh. Tapi di masjid ya. Hok Ikro paling. Da urang mah asli can pernah urang mah. Tadarus pernah. Jadi beres tarawih teh. Tamat. Geus we gitu. Oh, henteu tamat mah Nyan at least melakukan kegiatan eta gitu. Better lah nya. Gitu dah tiap tahun oge rek ditamatkeun ngan teu wae geuning kan. Tapi mana pernah tamat Qur'an? Pernah. Asli orang pernah sekali tapi can nyaho artina can nyaho nu dibaca eta naon tapi tamat gitu keur ngaji. SMP urang. Langsung syukuran kan nya. Syukuran numpang urang langsung numpang. Jero baheula mah nya. Teuing teh ayeuna tradisi ayeuna masih kitu teh. Kah, basa teralana dina TikTok jeung nama nyekrol sabaraha juz. Gitu. Karena di kontenkeun ya. Karena di kontenkeun. Tapi eta kan mana terakhir tahun sabaranya mana? Eta barudak anu ngaraji 2007 urang inget kumaha tah?
Lamun aya nu tamat gitu aya Sok aya keneh. Ruk disukuran gitu. Naon biasana cukuranna? Numpang Numpang. dibagikeun ka Dibagikeun. Nasi kuning. Heeh. Nasi kuning. Ku nasi uduk bae. Nasi aking. Mun bisa mah nasi aking koy. Jadi serasa ngadar beling. Anjing nasi aking. Tapi aing teu nyaho eta naon nasi aking teh. Nasi nu beeuy tapi dipoekeun deui. Oh sanggup poe beraja. Sanggup poe. Bisa dikerangin-angkeun nya? Bisa, Bro. Jadi Gendar. Waalaikumsalam umat Islam. Aduh, iya euy. Mang, aya nama teu kudu di clip on, Mang. Tah, alhamdulillah. Iya nih namanya. Beda ari Mang Omen mah tarawihna rada lila datangna. Di orang geus minus sasalaman bari diuk teh menang mah kuduna kan bari nangtung cenah. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Bari ngagol liga itu biasa. Oh, cenah mah lamun sasalaman urang kudu nangtung heula cenah kakak. Nah, itu bagian dari etika saja. Ayo kita mah udah akrab enggak apa-apa tuh. Asal udah kusyukur we. Cedok deui wae eta. Cedok. Gitu. Itu mah bagian dari penghormatan berdiri. Dulu Nabi Muhammad pernah kayak salah satu anak yang paling dicintai kan Siti Fatimah Zahra. Iya. Kalau dia datang misalkan mau bertemu ayahnya Nabi Muhammad, jadi ketika tinggal rentang-rentang, Nabi Muhammad itu langsung berdiri menyambut di depan sahabatnya, menyimbolkan bahwa dia sangat mencintai anaknya. Nah dari sana bisa kita juga untuk menghormati seseorang yang kita hormati, kalau datang berdiri sebagai bentuk penghormatan. Enggak juga enggak apa-apa sih. Tapi itu mah tergantung masuk ke tradisi masing-masing deh. Mun urang biasana kitu nya kitu. Kayak beberapa misalkan di daerah tertentu anu teh kitu nya ulah atuh. Kumaha bisa pas Aman. kurang tinggi kumaha itu. Cak. Tengenangan kena. Halo. Emang tukeran Mang, urang makan pendek. Bentar ya, Pak Produs. Kurang jangkung, Bro. Ini yang ini aja. Oh iya nah. Ya itu cabut. Balang. Oh beda emang. Ah, Oh bedanya. beda eta mah tinggi. Siga cita-cita abi. Siap. Si aku yang seri. Cita-cita kan cita-cita mana? Geureuy ku sia mah anjing kamari ge. Bisa dulu kamari ge sague loba heureuy aya pamer keur ngobrol aing. Siapnya. Mui wae nya. Mui si juga gangsing. Lincah. Oh si. Bagian balik yang panggeulana. Tah gitu Mang, cenah tadi kita ngobrol kumaha Mang Omed pengalaman tadi teh sharing-sharing pengalaman berpuasanya selama berarti teh hari ke-8 berarti Mang. Aya fenomena-fenomena atau cerita anu unik kah Mang? Tahun ieu. Enggak tahu enggak ada biasa aja biasanya. Biasa aja. Plet. Kalau tadi kan saya bahas ya gimana perubahan menu sahur kumaha perubahan menu sahur. Oh, eta mah tuh hari kelima Indomie ayam bawang. Kieu kayak Indomie ayam bawang, kuahnya. Iya. Telur dadar. Jadi telur dadar teh tumpuk dulu di nasi, piring pakai kecap. Jadi Indomie nama kok dipisah. Gurihnya Di banjurnya. kuah Indomie ayam bawang itu sahur-sahur mantap. Mantap double karbo eta. Indomie jeung Sangu wae sangu. Urang Indomie endog ge. Masa pertama mah sop iga, terus bistik atau rendang Sunda nu amis. Bistik. Terus gepuk. Indomie ya nama. Indomie endog. Tapi beres. Paling ke penutupan namanya Mang Mar suka menyediakan teh gini kan. Opor. Redu nanti ke Redu sana. nanti. Oh, kita ternyata banyak penontonnya ada Redu. Oh iya betul hari ada ini. Jalu juga. Ada Jalu juga. Konten kreator semua ini. Kreator ini mah. Konten kreator. Ah gitu. Ada gede-gede aing. Tah tadi teh aya beberapa anu kurang diobrolkeun. Dik. Kumpul aing kumpul. Aya kan tadi beberapa anu kurang diobrolkeun tapi jawabanana kuy. Ayeuna bisa di Salah satuna tadi teh naon tadi teh ngobrol naon? Oh iya, Mang, pan urang teh pan tarawih keur leutik. Tah keur leutik teh tarawih teh tarawih biasa, cuman kan loba babanyit nu hareureui. Tah aya di tukang teh algojo si bapak-bapak make gamis, make ban Vespa ieu teh di udeng. Pas miki Ban karek Vespa naon. Ban Vespa naon. sorban misalnya teh siga ban Vespa soalnya buleud pisan bro. Di rumi kan teh ya. Presisi. Iya. Tah pas mikirna mah pas geus gede curang teh dipikir-pikir si bapak eta tarawehana irahanya soalnya gawean nunggulan budak nu hareureui emang gitu. Apakah aya kitu taraweh di kodok gitu bisa bisi we. Beren eta mah bagian dari mekanisme
pengamanan udah dijadiin ku DKM-nya. Contoh kieu urang meningali sholat apapun di Masjidil Haram misalnya sok aya live kan, sholat tarawih sok aya. Askar disebutnya askar polisi-polisi askar. tentara-tentara Askar. kan banyak yang nggak ikut sholat Ikut nanti sholat. bisa sholat nanti geus beres eta siga nama jadi sip meureun di rolling jadi dia bagian keamanan apalagi kan di masjid terbesar di dunia ya pusat umat Islam itu harus keamanan harus ketat. Saya naon karena pada tahun 79 pernah ada pemberontakan kuy di sana teh pernah masuk jadi pura-pura salat subuh Padahal? marawa peti disangkana bawa naon lah ransum atau naon ternyata senjata unggul. Karena teh Juhaiman Al-Utaibi mereka mengepung memberontak ke kerajaan. kudeta kerajaan Arab Saudi terus si Juhaiman teh punya kakak namanya Muhammad Al-Qahtani di depan Ka'bah teh diangkat jadi Imam Mahdi tahun 78 eta kejadian. Pernah nah maka dari anyar kene. Mata sejak saat itu ketat pengamanan di Masjidil Haram makanya ya askar-askar. Berdasarkan itu kan sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ketika sholat ada sholat taraweh, sholat id, sholat apa bahkan sholat nu wajib. Aya pengamanan. Pengamanan nggak apa-apa. Tapi mun bae make ban Vespa mang. Tapi lu di urang mah nya asa biasa aja urang teh. Da hal-hal paling baru da kungkul. Bantang. Balik orang SS karo petasan. Jadi paling harus bijak-bijaknya orang tua lah bagaimana mengamankan anak-anak karena ulah keras teuing karena kan mun karot marawat da budak eta udah bakal ngamapkeun masjid ge ke depanna teh. Lamun manehna trauma di masjid kumaha? Masjid sepi. Masjid deui. Jadi harus dicari formulasi bagaimana menjinakkan anak-anak di masjid Ulah main gebuknya. ulah keras teuing ulah gebuk naon kumaha tuh. Bisa sholat di ieu urang di tukangna atau di selang-seling urang di pinggir kanan kirinya supaya teu ribut atau sama mungkinnya di gantungan beng-beng mah supaya rapi ulah. Sok anu rapi sholatna beng-beng bisa eta ge bisa. Kan setelah beres misalkan lamun sampai ka beres tarawih ya rapi sholat kamu hadiahnya beng-beng bisa bagian dari eta membahagiakan ya. Terus masalah kodo mah ente bisa ya dua pendapat. Kodo mah sebenarnya pada hukum asalnya hanya untuk sholat wajib, hukum fardu. Majibun opat tuh. Kodo mah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semua mengharuskan orang yang meninggalkan sholat fardu 05 waktu wajib kodo sampai sebelum meninggal lah terserahnya gitu. Jadi cara nate beres sholat isya misalkan ayeuna tangke terus sholat isya deui sorangan gitu kan. Nah gitu beres sekali tiap hari sapoe eta mun ente rek ngambil mazhab nu opat tapi lamun hayang numbung kodo ente ka pendapat Imam Ibnu Taimiyah anu nanti ayeuna mah sanad keilmuanna ka Salafi Wahabi. Teu kudu teu wajib kodo nya tinggal tobat na istighfar eta mah. Nah kira-kira nu mana urang nyokot nya kodoan lah lamun tinggal. Tah lamun sunah ge aya dua pendapat. Secara umum mah da kodo mah wajibna ka salat wajib. Kodo mah berarti salat sunah mah teu kudu di kodo gitu kan. Kan sunah mah eta teh nya ditinggalkan tidak berdosa dilaksanakan mendapat pahala. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama oge yang membolehkan mah enggak lamun ente ngodo taraweh salat sunah anu terikat waktu siga taraweh kan terikat waktu hanya bisa di bulan Ramadan anu karena itu bisa di ente di kodo mah enggak di kodona tapi waktu Ramadan oge atawa henteu bisa waktu Ramadan atau di luar Ramadan itu salah satu pendapat mah enggak tapi asa teka apa ya geus ngodo salat taraweh salat bro asa pabeliting tunduk apa mang tadi kan dibahas kumaha carana si anak-anak teh kan bahagianya dengan adanya si bapak eta anu tukang nyarekan kan eta jadi mental breakdown merenya tah jigana eta alasan orang teu salat subuh ke masjid berarti sih. Iya pembelaan. Aduh aku mental Aku mental health ini gara-gara ban Vespa. Jadi tapi urang ge baheula kitu bos. Kumaha? Jadi lamun misalkan aya bapak-bapak nu sok nyarekan. Ada bete emang enggak maksudnya. Wah urang oge. Iya pan tiap asar kan berjamaah di luhur tuh bodak ngajungkul. Wah nih urang gogorowokan nyentakan nya sebatas nyentakan ku rapi buru. Itu kan ngimam kan ngamamum kan ka handap bapak asalna mah diharanap kan budak teh mun salat asar tapi kan ora ribut kaganggu kan bapak akhirna mah di lantai 2 we ngamamum ka handap jeung urang ngabereskeun sasop salat itu kan geus takbir di handapnya beres budak tinggalin urang sarakaat dalil
Ngamankeun heula. Ngamankeun Oh berarti budak, pengalaman kali Mang lah. jadi askar. Tapi dah erek nyakeheul mah keheul tapi kan menyakeheul berlebihan da budak atuh. Lamun sakit ente si aku kan atuh dibahil ku aing. Komo kira gua kolot heula kan. Mau pemajikan. Budak mah da emang meureun masana gitu jadi wayahna we. Nah itu bapak yang suka nyarekan di masjid dulu ini mah ada mah geus eueuh. Jadi Tapi kembali jadi harus terus direpetisi ya pengumuman gitu ka budak mah terus ya kan ayeuna pengumuman siap kamu rapi ya 2 hari kemudian gitu deui hayu jadi harus sabar orang terus saya diulang-ulang orang pengumuman bahwa sholat kudu rapi dan ada wayahna ada dan kayak seiring meningkat dia jadi balik SMP geus mulai rapi sholat usia SD mah keos asli dah tahunan nih ngalaman ngapatin keos Soalnya leungeun teh sayang ieu we. Ateul ticing teh nya, ateul. ateul kan. urang gua pan di lantai 2 jadi alung-alung deui budak itu ke lantai 1. Astagfirullah. Tah, lamu ieu mah pertanyaan orang pribadi ya. Tadi kan ngomongkeun ngakodo salat fardunya, salat wajib. Mang lamun teu kahitung eta kumaha mang? Anjir. Iya. Soak euy. Iya ya. Kan tadinya sebelumnya kalau bisa sebelum mati, sebelum meninggal. Sedangkan udah orang ge geus teu kahitung asli nu terlewat teh salat fardu teh tah. Jadi hijikeun we sarua jeung ngarembet jeung puasanya. Puasanya kan wajib dikodo, tinggalin. Masalahnya kemudian aduh sabaraha kan teu apal tahun sabaraha bisa enak mun sapoe 5 kali tiba-tiba tara salat 2 tahun sabaraha teh hitung Nah, gitu nya. bari kan libur nah salat 7 hari teh gitu. Ketika ente bertobat ingin berkodok terus seumur hidup sampai kiamat kodok ente. Oh. Oh berarti tidak Terus, ya. terpatok ke kehitungan. Ulah kehitungan terus ya. Eta mah Allah lebih tahu lah usaha orang ikhtiar untuk mengganti ibadah-ibadah yang kita tinggalkan di masa lalu. Jadi termasuk puasa ketika hitungnya terus ya puasa. Lamun misalkan puasa mah lamun tiba-tiba lunas misalkan ente 500 kali tuh puasa teh misalkan 500 hari. Ente terus selama bertahun-tahun mengkodok ternyata yang lunas tuh nu pakona teh ente tapi masih sampai kiamat jadi pahala sunah eta si puasa teh insyaallah asupna gitu. Jadi terus ya dengan syarat teu apal urang jumlahna gitu. Ngeblengnya. Tapi aya waktu-waktu tertentu nu diharamkeun untuk ngakodo teh mah? Untuk kodoma enggak kayaknya enggak kodo. Dina setahun kayak aya dina beberapa bulan anu haram menang kodo puasa. Puasa. 5 lah. Ngidain 2 hari raya berarti ulah puasa apapun di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Oh iya. Terus 3 hari setelah Idul Adha yaitu hari Tasyrik. Oh, Kan Idul Adha tanggal 10. Berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya haram. Jadi puasa. bulan Dzulhijjah mah yang 4 hari nu haram puasa teh. Tanggal 10 hari raya kurban, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tah ieu mah haram 4 poe mah karena hari makan. Jadi kudu bersyukur urang teh. Tah di luar itu paling ulah urang mah kodo udah kertobatnya Dibabade kabeh. Aduh. Idul Fitri mah karupatnya ieu mah urang modoan atuh teu make ilmu eta. Kadang niat menang pahalanya. Asa aing rek mayar. Nu penting mah nu 5 hari eta. Idul Fitri udah Adha dan 3 hari Tasyrik. Eta mah haram puasa eta mah. Di luar itu mah enggak. Ada dites kuy. Hari Tasyrik puasa. Bisa semangat teh. Boleh nanti 2 bulan 3 bulan ke depan edisi Idul Adha ngebahas hari Tasyrik. Nah, nanti edisi Idul Adha. Edisi Idul Adha bener. Nabi Ismail disembelih itu. Gitu lah. Orang cobaan jadi dia simulasi. Tapi supaya gampang tips di urang ya ente ngodoan wajib puasa. Coba ente kodoan itu di hari-hari yang orang lain juga berpuasa sunnah jika Senin Kamis. Oh iya. Pertama mun kitu Jadi aya batur, jadi asa aya batur gitu. Tah mun kitu berarti double teh mang eta. Teu kudu Maksudnya teh pahalana double teh nya kan. Aya para sebagian ulama yang double anu berpendapat lamun urang ngodo ya wajib kan kodo teh niat kodo dihijikeun jeung misalkan hari Senin maka dapat 2 pahala kodo bisa pahala aya ngalakukeun masa kali. Tapi sebagian pendapat ulamanya mangga eta merek di anggo henteu mangga. Jadi ente nia. Jadi karena aya batur orang lain misalkan komo sekolah kuliah di tempat kerja kan tiba-tiba aya teman kerja anu keur puasa Senin jadi aya asa batur gitu. Tah carina gitu puasa sunat Senin Kamis berarti kan tuh saminggu 2 kali tuh. Sebulan sebar kali kan lumayan tuh. Saminggu 2 kali terus puasa misalkan menjelang Dzulhijjah menjelang lebaran kan suka ya puasa
Arafah tanggal Arafah. 9 aja ikut puasa wajib orang mah kodo gitu. Batur kan rame komentar mah. Atau puasa 10 Muharram Asyura ikut teh orang batur sunnah orang mah kodo wajib gitu. Mayar. Tapi kudu jeung ilmu mayar teh. Gitu ulah Ulah pas tasrik meneh mayarna. Semangat teuing kan, Tadi ngahijikeun jeung puasa sunnah berbeda pendapat nu teu meunang kudu hiji-hiji we nya kodo. Bisa berarti nya. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan bisa cenah ge puasa kodo di puasa sunnah dihijikeun dan engke dapat pahala. Oke. Tah begitu. Kalau ada para santri yang melihat kalau kira-kira saya salah benarkan tolong. Iya santri mah. Ini santri. Santri geledegan. Abis santri sarua ieu. Ponpes Batman. Ponpes. Tah eta salah satuna anu perlu dipertanyakan, perlu diguar deui. Tadi kita kan membahas pesantren kilat di bulan Ramadan setelah sholat subuh geuningannya. Pada saat itu memang didorong ku sekolah karena mungkin kurikulum pada saat itu teh urang mun teu salah zaman presiden almarhum Gus Dur. Eta terbaiknya presiden sabulan, Bro. Libur sabulan sampai lebaran. Emang liburnya? Libur cuman ngan 2 minggu gitu. 2 minggu. Apa seminggu pertama gitulah lupa. Nah, itu memang apakah memang tradisi di muslim atau memang budaya bawaan itu kan tip pemerintah berarti tip pendidikan pada saat kurikulum lah gitu masuknya. Orang ngalaman itu buku Amaliyah Ramadan. Sholat taraweh, sholat fardu, sholat sunat, checklist. Terus rangkuman ceramah, kuliah subuh atau kultum sama meh taraweh biasanya gitu. Zaman Pak Harto baheula teh mah tamat orang SD. Oh, pertamanya berarti di zaman Pak Harto. Di zaman baru orang di zaman ke SD, zaman Pak Harto eta gitu. Jadi nya eta mah bagian dari tradisi menanamkan pendidikan agama pada anak-anak yang ada di Indonesia. Dan saya nggak tahu di negara lain apakah ada atau tidak gitu. Bagian itu mah bagus tapi bagian strategi supaya anak-anak teh dikasih poin kan reward. Lamun ente ngisi buku Amaliyah Ramadan ieu dapat nilai masuk ke nilai agama. Jadi bagian dari mekanisme pendidikan agama meureun ke anak-anak itu. Tapi bagus, tapi sekarang enggak tahu masih ada atau enggak tah. Sekarang Ngisian buku Ramadannya. Padahal memang checklist nama kan sebetulnya eta bisa ku urang bisa kan. Bisa ditrik sih ditipu kadang ke marik saja. Tapi kan tadi sana juga kan kita ada pelajaran belajar jujur jujur bertanggung jawaban. Jadi emang semua hal pelajaran agama dilatih gitulah, dilatih dari kecil gitulah. Bagus itu bagian dari pendidikan aja, bagian pendidikan. Mungkin di Indonesia meureun orang teu apal di negara apa kaya teu anu barudak ditugaskeun buku Amaliyah Ramadan. Di Maroko misalkan nya. Bisa jadi aya nya orang meureun teu apal nya. Di Malaysia misalkan bisa jadi aya. Oh, emang soal tarawih emang misalkan kan biasanya di masjid 2 tilu. Misalkan terus tarawih di imah sorangan 11 teu naon, Mang? Enggak. Nah, jadi tarawih mah nu 3 kamari disebutkan qiyamul Ramadannya. Sebenarnya kata para ulama batasan mangga rakaatna sabaraha. Ente rek 8. Baheula di Masjidil Haram 22 tilu tambah witirnya. Ayeuna kebijakan anyar jadi tarawih 10 witir tilu jadi 13. 13 Haram euna. Anu berlaku sekarang. Sebenarnya para ulama mere solusi kieu lamun ente mau anu 11 jeung witirnya. Maka surat-surat yang dibaca panjang. Bro, nanaon ke hairis baiknya ya Pak Abdul. Nah, kalau ente mau nu banyak, misalkan 20 tambah witir 2 tilu, surat-surat pendek mangga adu jama. Tapi urang mah ayeuna siga di gereja ge nya 11 sih, tapi ti al-hakumut. Tapi di beberapa pesantren mah kayak pesantren Quran ti Al-Baqarah bos eta teh. Jadi sabulan teh hatam aya 2 kali. Kabayang ente sok tarawih Al-Baqarah rakaat 30 juz, Bro. Beres. Berang pernah sajud naon pernah tarawih. Sapenting sajud. Tarawih pas rakaat pertama surat Yasin langsung balik. Aduh ya tidak lawan. Iya tuurnya. Tapi omong bengkor. Jadi ente mau di rumah mau 11 nya jeung witir mau 23 terserah di rumah mah bagus gitu. Atau misalkan rek ente ya di masjid 8 beres ya. Ente mah balik ketemu mulai witir. Rek mambahan di rumah mangga. Kayak witir jeung bareng mangga terserah ente mah mau Abdullah mah berjamaah sendiri juga enggak apa-apa. Urang kamari-kamari beberapa hari sorangan 20 tilu gitu. Enggak apa-apa itu mah enggak. Nah, manehna nanya nama yang 11 kok yang leutik wae.
Mak anu paling mini seberapa mang? Ya udah 11. 11 mungkin nya jago 3. Pilihanna 11, 13 eta plus witirnya 11. Cuma yang we yang we midlow mana mah? Kemampuan bos. Kemampuan nalar berpikir. Tapi kata Geus mah 11. tanpa batas mangga usah banyak-banyaknya eta mah. Terus salatnya kecepatan cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adolin. Semuanya. Amin. Sok sorangan namanya. Tapi makmum karunya nu mun berjamaah mah. Kumaha makmum kolot ribu. Mang sudah teh kadang-kadang sok mikirnya teh aduh karunya ya aki-aki kan di tukang anu rematik. Mang bisa rek ngagebug dua ieu mah ieu. Pertanyaan rada aneh gitu. Tapi Pernah yang interupsi bos. Kumaha? Itu orang gancang teuing imamna. Ibu-ibu mereka sekolah. Ulah gancang teuing. Oh nya. Eta mah langsung gitu. Langsung. Kita gue interupsi. Keur tarawih. Kalah capek atuh nanaon. Tapi gancang teh udah capek masa. Tapi melipir ke acara teh di Masjid Samsul pernah acara kerja Jumaahan. Khotbahna lila teh anu interupsi. Rek ngarit. Asli eta. Ya Allah. Samsul. Kieu lah interupsi. Tapi eta kan pekerjaan barudan. Jadi sebenarnya menjadi imam teh emang harus bijaknya dulu kan Nabi pernah menegur sahabat sahanya namanya hilap duka Ubay bin Ka'ab duka saha pernah ngimaman di satu masjid kabilah tertentu sholat isya ting sholat naon panjang bos setelah Al-Fatihah nanti surat panjang lah itu kan para pegawai petani orang Madinah mah kan kalau petaninya beren capek besoknya curhat kan Nabi dipanggil ditegur mana ulah nimbulkeun fitnah ieu gitu jadi nguringaninnya tinggal heula jamaah maneh gitu kan mau mah sholat jadi kudu bijak makanya mun imam salah satu hikmah imam nengok dulu sebelum berjamaah ke belakang teh kan rapatkan sop selain memeriksa sudah rapat teh tinggal bisa aki-aki bisa naon bisa naon jadi orang karek apa teh function salah satu hikmah na eta salah satu hikmah urang mah dor-dor we mun imam yang muda misalkan nu karek bareres di pesantren berjeng ngetes ieu nya hafalan aduh nu panjang aja jadi lebih bijak mah di pesantren aja itu mah ngetes hafalan mah kudu nama kan biasanya suka adanya tugas gue ibaratkan masalahnya bagian imam di pesantren kan sesama masih muda bareng ya hafalan atau buat sendiri ketika sholat sendiri hari pas di umum di masjid tuh tinggal ya aki-aki terjun ke masyarakat mah tah benten ternyata terus terjun ke masyarakat kayak memang tinggal dicek lamun Aminah anu tarik berarti eta anu ngadat bener amin jentak cek imam teh kayak jentak waduh jentak amin dikit-dikit nya semuanya oke tah sakitu kudu bijak jadi imam lah aya kene pertanyaan tadi teh obrolan tadi teh sekitar perpuasaannya ada sih beberapa mah aku teh kudu mah episode kemarin ditanyain itu cuman masih kena bingung nanyana kemarin mah kan terbatas waktu oke. Jadi kemarin teh aya materi ieu mah mun teu salah mah anu imsaku nu ngabatalkeun puasa teh kan aya 3 geuningan. Puasana oge rada kalewat kan kemarin teh. Menahan diri. Menahan diri eta. Intina tilunya. Kan intina kan 3. Tah sebetulnya dari 3 itu teh aya sih nu rada nyeleneh saeutik gitu kan. Kan aya nu masalah berjima teh emang ya. Tah lamun berjima na misalkeun lain teh kahaja atunya kumaha bra teh kahaja manya teh kahaja nya pira aku ngegeblos teh pira aduh teh kahaja kan hesena ngaranna jelema mah nya lawan teh aduh nya teh kahaja maaf imam mewakili bisi kan bisinya kadar sange jelema kan beda-beda nya birahi teh birahi sare kan hudangna beurang misalkan pas beurang jangan ngageblos gitu bisi pan kamu kan sahur pertama mah kadang-kadang ingat ada puasa orang pernah mang jadi jangan yang lednya tong dialungkeun promo dulu terus kan lah bentennya teman-teman isi aku lamun aing nanya serius sih jadi kieu mang dulu aku pernah puasa pertama kan teh apa jadi nya poho lah poho udah mau waranginang aing kalau alun balanya ngopi pas geus beak setengahna sia teh puasa astagfirullahaladzim tah berarti ada potensi berjima ge kitu meureun teh nyahonya bisi jol ngageblos sedang sare aduh ini masuk nih kita cek pemajak iya
Tak itu apakah kodo atau kumaha gitu Mang? Tapi teu konyol eta pertanyaan dah itu tuh ribuan tahunnya ya udah dibahas ke para ulama pertanyaan lupa itu teh nya. Jadi berbagi ibadah gitunya. Jadi teu dosa kan mun lupa mah enak mun dina makanan minum urang keur puasa lupanya hudang sare tiba-tiba langsung ngaleguk we. Tapas ketika ingat bahwa orang keur puasa kalau masih ada sisa buru-buru muntahkeun dan teruskan puasa. Nah itu teh itu mah nikmatnya sedekah ti Allah mangga. Kalau makan minum nu. Nah, itu kan logisnya kepikiran. Tapi kalau menjima poho bisa wae karena udah dibahas ke para ulama bisa wae kan. Maksudnya poho teh poho keur puasa kan. Nah, nanti ada para ulama ngomong amun poho gitu nyante dosa karena poho seperti tadi sarua jeung mun poho makan minumnya. Tah tinggal ente ketika ingat mandi beres, mandi wajib teruskan puasa. Tapi eta pendapat tapi urang mah untuk urusan jima mah asalnya lebih baik lebih hati-hatinya asa kumaha. Asa mah mungkin. Kumaha ente sok lamun ke tengah jalan ingetna diteruskeun tah wae kumaha. Bingung mah. Banyak. Da hese atuh ngebaga. Op, Lamun ngimpi dua anak aku Mang. Ngimpi sudah. Ngimpi dua anak. Ngimpi, itu lain. Dua anak ngimpi nanti sarua. Anjing. Lucy ya. Atuh eta mah beda deui. Basah kumaha. Lain mimpi. Mimpi basah. Oh, si mah kan can kawin, Mang. Udah maksudnya. Sarua urang acan. Bae dong. Tah gimana dong kan itu. Mimpi kan Mang. Mimpi. Heuh make kabel USB sih mah yang sarua ngimpi mah begitu otak jeung otak sambungkeun. Ngerti eta kumaha paling ngimpi. Ngimpi mah beda deui di hukumna beda deui meureun kuy. Ya berarti poho kan. Mimpi Mimpi basah. basah kan teu batal. Ketika ente bangunnya mimpi jima gitu ikhtilam mimpi basah. Pas bangun ternyata basah buru-buru ya mandi. Teruskan puasa kecuali nanti mengeluarkan air mani itu sperma itu dengan sengaja. Batal kudu dikodoan. Masuk tadi jima itu berat hukumanana beda jeung anu godin makan minum. Nu godin ngabatalkeun dengan sengaja makan minum mah cukup kodo nanti di luar bulan Ramadan. Tapi lamun jima ente sengaja jima di siang hari di bulan Ramadan hukumannya 2. Di kodo hari itu yang ente jima puasana di kodo dan nu kedua kudu kafaroh mayar kafaroh atau kafarat di urang mah penembusan dosa bentuknya ayat 3 saur Kanjeng Nabi. Pertama membebaskan hamba sahaya tos teu aya kan ieu mungkin pilihanna. Pilihan kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Suga obat jantung. Kalau di hari ke-58 ente batal maka balik deui dihitung hiji. Nah, kalau teu mampu ente ambil nu katilu pilihan katilu yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang untuk mengganti 1 hari yang ente jima itu. Jadi jima mah berat hukumanna kodo plus kafarot eta kafaroh. Kitu tah. Nah, kita gitu teman-teman. Lamun tadi teh Mang lamun misalkan mere dahar 60 teh berarti puasa nu 2 bulan teh kudu gitu. Pilihan. Pilih eta. Ada KB kecuali maneh kan can kawin. KB tah sok. Soalnya pemajikan batur. Tah Mang bener Mang menarik. Waduh. Mau menarik anjing. Menarik. Sama aja mau sama suami istri mau jinah hukumanna mah gitu teu berubah. Ngan lamun jinah mah berarti aya dosa nu lain selain itu. Double ya. Double Sama tanpa bulan puasa ge teu meunang. Yo tanpa bulan puasa kuy mana kuy ulah kitu kuy. Ya gitu. Kan hari suami istri mah halal melakukan teh dosa teh karena di bulan puasa unggul lain jeung melabrak aktivitas gimana makanya kafaroh cukup jeung kodo lamun lain jeung nu halal mah nya dobel selain tadi kodo kafaroh teh nya aya dosa khusus yaitu melakukan aktivitas yang tidak halal itu. Oke. Gitu cenah. Gitu dah gitu teman-teman ternyata kalau berjima di bulan puasa kopi nanti. Oh iya. Bikin kopi. Jika nama sama air minum perednya. Pered dah. Urang teh ieu teh jigana lamun keur puasa rada poho oge sia. Naonna? Ieu rada hayang wae ngahuap ieu sia Naon? Mantap. Ieu teh yang sambalna. Heeh teh. Samala kan ieukeun. Jadi ieu teh kuy meser ti mana kuy bete kuy? Ada cakwe ge sama odading. Alun-alun. SD1. SD1 anger eta kuliner jaya. Nah
Iya, bisa beberapa episode sebetulnya mah orang teh selalu meuli wae odading cek nah cik hanya ho. Orang cobaan lah. Cobaan. Urang mah jujur tiba heula lagi resep cakue karena naon. Nu ieu nya nu khusus nu hareupeun SDJ karena baheula mah aya kuy hareupeun Ajmi toko. Nu daun alun orang sok nu eta karena lebih deket keureungnya. Ternyata rasana teh anger, Bro. Si cakue ieu mah. Teu berubah. Konsisten gitu. Takarannya pasnya. Berarti boga non resepnya. Boga resep masing-masing. Terima kasih ini yang jualan teu apa engke mah apa lamun bari meser tanyakeun saha ngaranna mah dipromosikeun ku aing gitu. Takut mah. Terima kasih Bapak penjual cakwe. Ukuran sih biasanya kan aya nu leutiknya. Oh nu leutiknya nu rada ngenyotnya. Ya ieu mah badag. Jeung teu lihat cok urang mah. Biasana cakwe mun geus rada tiis tuh satu Galeun. Juga sasanggalin lain galeun. Tapi di bubur ieu tah, bubur ala orang Cina mah sok pakai irisan cakwe. Ah benar. Oh bener aya eta. Nah bet meuli kuy, bet kudu meuli kuy. Pertama nya seubeuh. Eta ada tujuan. Eta mah emang dasarna eta kan fungsi dasarna kan barang hakan teh meh wareg. Eta mah dasarna. Entong cakwe hebel we mana yang dahar sapotong. Wareg dahar hebel we. Jeung taraje we mah nya. Ting taraje esteger sugu naon. Nah, jadi buat teman-teman ini yang punya apa namanya? Usaha ataupun jualan mau makanan atau apapun ya sebetulnya ini space iklannya bisa di sini. Yang punya produk UMKM kayak misalkan ada teman kita Jalu tuh Jet Barber mau dipromosikan dia itu tenen kleper atau naon ya. Nah, Bu, sirah jelema, sirah jelema. Lebarannya dicukur mau lebaran. Dicukur tuh mau lebaran. Manekin bisanya manekin. Manekin hulu. Bisa manekin hulu. Manekin hulu. Gitu. Tapi lih urang ingat Sokratesnya filosof Yunani eta Bapak filosof. Iya ya. Dunia pernah ngomong ke nu diriwayatkeun ku Cicero filosof Romawi cek si perihal makanan cek Sokrates bumbu terbaik dalam setiap makanan adalah rasa lapar. Gagak bener eta mah. Jika ada dahar hebel ge ngeunah pas lapar mah. Sagon eta teh. Makasih. Nuhun. Ketampi. Benar gitu. Nah, untuk teman-teman bisa yang mau pasang iklan di sini bisa kontak di Sokrates. Nah, bikin ente dagang cuanki merekna Sokrates. Sokrates. Metafisik, Bro. bumbu terbaik adalah rasa lapar. Nah, di akun sosmed teh di Instagram bisa di @markimedia. Di akun sosmed lain teh berarti TikTok we. Samanya. Marki Media. Merki Media ID. Di gitu. Ya, krik. Laki. Beruntung. Oke, tah bieu teh kitu terus ngabahas hal-hal anu barusan puasa yang membatalkannya. Fix kostan nu tilu eta. Ternyata berjimat teh bahaya, Bro. Double import tasna. Hukuman. Nah, kamari teh suami istri. Eta teh suami istri, komedi si akui. Tadi nama di belakang layar mah. Tah eta tolol cek Maomet teh gitu di belakang layar mah. Tolong ganti konyol. Konyol. Tukangna sarua ol kene lah. Gitu. Nah, aya beberapa obrolan ataupun mungkin cukup relate di apa ya? Di kalangan kita berenya. Lamun untuk ngebahas tentang hal-hal anu lebih jauh mah eta mah keun lah iman anu dasar-dasar based on basic. Apa itu base on apa itu bukan apa itu semacam orang teh kan pasti itu ngomongkeun teh apalagi ibadahnya emang dengan kita yang mayoritas mungkin muslim pasti ngomongkeun ka dituna teh mun ibadah asup surga lamun teu abus neraka lamun ibadah menang pahala mun teu dosa dan segala macam. Nah itu kan mang menurut kalkulasi otak orang sorangan ya mang pribadi gitu. Oh anjir orang poe ieu teu salat berarti teu boga pahala terus ngalakukeun dosa. Anjir minus lamun isukan salat tapi ngalakukeun keneh kete imbang tah eta kumaha mang hitung-hitunganna ima secara matematika jelema lah gitu. Tah lamun ceuk agamana teh jiga kumaha sih. Jadi misalkan tahap mundina Islam ieu mah nya tahapan orang hirup teh kan pertama orang teh hirup di alam arwah baheula gitu. Sebelum ada dunia ini misalnya di zaman Nabi Adam sampai ke kiamat teh sudah ada manusia teh tercipta di alam arwah. Anu dikumpulkeun ku Allah teh nanti ada di Quran. Allah teh nyarios ngadawuhnya alastu birabikum
bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, semua manusia itu di alam arwah yang mungkin cucu kita, siapa kita yang nanti ke depan nggak jawab, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Jadi dari alam arwah nanti turun ke alam rahim, Ibu. Nah, di alam rahim lahir di alam dunia, ayeuna urang di alam dunia. Istilah alam berarti kan. Nah, nanti kan maut berarti orang teh. Masuk ke alam barjah teh pembatas artinya teh pembatas antara alam dunia dan alam akhirat can aya. Nah, alam kubur, alam barjah. Nanti pas kiamat beres dimulailah alam dunia hilang, musnah, mulailah alam akhirat. Muncullah nanti dikumpulkan tahapannya di padang masyhar, lain di padang rumah makan. Pagi sore. Yakum. Udah. Udah ada di padang masyhar. Udah. Uni lapar tambah C. Rendang udah. Udah. Rendang udah. Malaikat langsung digenu. Ya. Nah, di padang masyhar kan dikumpulkan ya. Di padang masyhar Anjir di dikumpulkan. negara itu. Guys. Cik aing guys ya. Ya Allah. Ya emang pertanyaan teh kada. Nanya nama hayang nama serius ya teh. Jadi si aku. Si teh guru ngaji, si teh. Waduh berat. Ya Allah. Aduh. Bahaya. Allah. Lebih berat cetak geus boga keluarga. Guys, lanjut Bang. Lanjut. Yang padang masyhar semua ngumpul kan. Lalu nanti maju ke yaumul hisab, hari penghitungan amal. Dihitung, dihisab, diaudit gitu. Tapi ditimbang Bang bener Bang. Ya nanti setelah yaumul hisab baru ke yaumul mizan, timbangan itu hari. Nah, bener kan ditimbang yaumul mizan. Cerek naon nanyakeun timbanganan merek naon kan? Hah? Ada ku tembaga. Ada ku pergi posyandu, heeh. Posyandu. Jadi momen dekat tebak. Serius. Padang. Si unik apa ya katanya? Si udah oke. Jalan si Alpi katanya. Aduh. Kayaknya dia belajar di episode kayak hiji ongko mun mang omed ngomong cik regepkeun. Goy dengekeun goy mun ieu teh. Ieu teh ilmu Keur ngejelasin apa? Santai aja. Ya bayangkeun baheula Nabi Nuh. Hah, siap. Wah hampir 1000 tahun nu taat ngan 11. Lain 11 astagfirullahaladzim. Ngan 100 orang sekitar kurang lebih 100 orang. Kabayang Nabi Nuh ceramah. Siga karya meureun umpat tanya. Lebih Ya kieu, Mang ari nu Kanaan teh saya teh mah. Anak Nabi Nuh. Nah eta si aku juga nama. Jadi baheula Nabi Nuh teh ceramah supaya asup Islam, aya hiji anakna sorangan teh Kanaan tah. Si akui. Anakna bedagong eta. Anakna istrina teu taat gitu. Terus Nabi Isa 3 tahun dakwah ngan 12 orang. 12 orang. Hawariyun kan disebutnya Hawariyun. 12 murid Nabi Isa itu Hawariyun disebutnya teh. Atau lamun di Kristen disebutnya 12 rasulnya, Petrus dan lain sebagainya. Nah 23 tahun kan 12 itu. Nabi Muhammad 23 tahun. Saking butsalan. Amanan gitu. Saking bolaeun. Aing mikir lagi anjing eta mah Persib just. Jeung bobotoh 12. Ese. Jadi mun kieu mah si Akui jeung si Muis mah can aya naonan. Jadi sebelum ada setai kukunya Firaun, Abu Jahal. Jeung abi oge sebut Mang dan teu maksudna abi jadi taat oge. Ieu starwat di luar. Kebayang lebih muih bos itu. Guys. Eta si Kanaan kebayangnya. Dia kan keur di Padang, geus sih keur di Padang. Kebayang. Keur di Padang. Keur nimbang gitu nimbang. Oh, keur nimbang heeh. Mah begitu. Tong dibayangkeun timbangan siga posyandu atau siga. Geus lain ruang waktu dunia eta mah geus teu kabayang. Tapi da akhirat mah timbangan kumaha eta mah. Tah, mizan berarti kan ku kader kan. kadar penggerak. Kadar penggerak. PKK. Kadar penggerak. Aya bukuna oge, buku catatan. Muis stunting. Siap gitu loh. Mang mah pertanyaan mun kitu-kitu. Lain pertanyaan ieu mah. Si Aki ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa balik astagfirullahaladzim. Ieu ke apal teh maneh ge si aku pas maot pas ditanyaan di herian tah pertanyaanna. Terus ditanyaan teh. Allahu Akbar. Soalnya Mang bener jadi keingetan ibu-ibu kader teh se-Indonesia juga Mang orang-orang nu saling saling support yang berjasa habisan. Ya, berjasa lah. Gaji kan seetik tapi gawena loba.
Jadi Krusial. Gaweuna krusial. Kadar semangat semoga menjadi pahala ya. Amin ya Allah. Iya can beres eta. Padang mahsyar. Oh, saya nimbang jadi kode Padang buka mahsyar. di Padang Mahsyar. Kumaha Mang? Udah gimana udah? Timbang geula hei. Tah, Nah, geus. Yamin shimal kanan kiri gitu kan. yamin shimal tah. Berarti lamun berat amal amal baikna gitu kan, kanan gitu kan, berat tah itu berarti ahli surga gitu kan. Urang. Lamun Kanan. berat amal buruk. Urang jeung Mohamed. Lamun lebih Kanan. Ya. Bahasa lagi. Yang ngilu. Yang nempel. nanti lamun berat amal burukna ahlina neraka. Nah, itu kan jelas ya mah ya. Kanan Yamin, kiri baik buruk jelas itu mah. Ya baik surga berarti pasti timbang teh lamun lebih banyak nu buruk kena neraka. Tapi nanti aya salah seorang sahabat eta kan Nabi Muhammad. Harua mere sahabat kita karena dia liar imajinasina kan Nabi teh kieu. Kan rada liar oge imajinasina rada berilmu lah itu. Ai urang Landasana bener. Landasana bener, urang mah kan ngeplos pisan. Penasaran dia rasa penasaran. Temui. Penasaran nanya ke Kanjeng Nabi teh, ya Rasul bagaimana kalau ada orang yang amal baik dan amal buruk nanti seimbang. Tah. Jadi pertanyaan eta teh pertanyaan keren. Ya. Sampai ka Nabi Muhammad teh nyarios ulaika ashabul a'rab. Mereka adalah orang-orang yang ada di al-a'rab. Tengah-tengah? Kelompok al-a'rab. Al-a'rab itu artinya tempat tertinggi. Jadi nama surah di Al-Qur'an kan surah Al-A'raf artinya tempat tertinggi. Al-A'raf. Nah, jadi aya dina Al-A'raf 46 teh salamanya. Bisa salah kamu di surat Maryam urang salah Ukilamul salapad salah Al-A'raf surah ke-7 ayat 46. Wa bainahuma hijab. Jadi di antara surga neraka teh aya penghalang yaitu Al-A'raf teh tempat tertinggi. Jadi kieu cerita-cerita imajinasi lah ente bayang kan. Aing nanyakeun di sini. Nanyakeun hijabna merek naon we? Jurney ting robani. Hijab teh penghalang ya teh lain. Hordeng namanya. Hordeng juga hordeng. Nu gambar angsa teh geuning hordeng Kan angsa. eta ge ngahalangan aurat eta hijab. Jadi pertama ahli ashabul a'raf itu penghuni tempat tertinggi al-a'raf itu anu timbanganna Seimbang. Raunya seri itu pada posisi pertama dihadapkan pada orang yang masuk surga. Nah, si Galih misalkan jadi ahli al-a'raf nih. Pertama ningali heula ka surga. Lihat kenikmatan. Saya salah. Amin ya Allah. Lalu mereka mengucap salamualaikum, mengucap salam kabita. Waalaikumsalam. Hati ini kalau teh aku ingin memasuki surga, tapi can waktuna. Nah, lamanya di al-a'raf teh nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, terus setelah dilihatkan ke surga, dilihatkan ke neraka. Aku ya. Astagfirullah. Contoh ya meure ya kayak. Sekanaan. Abu Jahal arana ya. Firaun. Langsung punya soak secara mental benang kan ya. Wah, soak ternyata sampai ngadoa ke Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin, ya Allah, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim yang ahli neraka. Nah, nanti di ayat 48-nya setelah diperlihatkan ke neraka, ke surga, lalu ke neraka, ku Allah tadi dikiekeun langsung di ayat 49. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu juga tidak akan bersedih. Jadi ashabul a'raf teh orang-orang nu timbang amalanna seimbang itu, amal baik dan amal buruk, ditempatkan dulu di al-a'raf, tapi lamanya mah enggak tahu, itu terserah Allah. Lalu melihat surga, mereka kabita, lalu dilihatkan juga ke neraka. Mereka enggak mau, pada akhirnya mah akan dimasukkan ke surga. Kita siga nama ya rada mendingan orang-orang mah jadi ashabul a'raf. Berarti ketika aya di tengah-tengah, ketika aya di al-a'raf eta teh henteu bisa memutuskan urang rek teh dia tetap kuasa Allah geus teu aya kekuasaan. Bisi we pedah urang mah da seimbang rek ka mana milih tah bisi. Jadi multiple choice mah pilihan. Jadi wah tuh pasti ke di alam itu mah orang semua pengin ke surga nya pasti. Tah itu sebenarnya tema ieu teh aya lamun ente maca novel The Lost Symbolnya dan Brown
Dipakainya istilah ketika si guru nasi Profesor Robert Langdon itu diculik ku si Mal'ah, lalu nelpon si Robert Langdon. Nah, ketika ditanya ke Robert Langdon teh nama guru teh Peter Solomon, Profesor Peter Solomon. Di mana Profesor Peter Solomon guruku? Cek si Mal'ah di Arab, ARAF, di Arab Arab. Semacam purgatori cenah mun dina Kristen mah kan atau hamistagan gitu, hamistagin lamun dina lamun dina Zoroaster atau Majusi mah. Nah, ya kata si Mal'ah teh. Jadi Arab teh cek si Mal'ah mah diterjemahkeunna in between, dunia antara. Berarti dunia antara surga dan neraka. Aya dina teh mun maca novel eta Arab eta teh Arab dina Robert Langdon eta dina De Los Simul teh diambil dari Al-A'raf dina surah Al-A'raf eta dina Islam. Jadi kitu li tah. Tilu. Ya kesempatan keneh kan, entah orang ngejar seimbangan lumayan lah. Seri draw gitu kan, alhamdulillah gitu. Pada akhirnya bakal masuk surga. Tenang, tapi nggak tahu lama nanti. Tenang kuy. Ngan istri kalaunnya. Nah iya. Pan istri. Ngan kahembos unggul kan. Nah, secara mental benang lah, soak itu. Soak. Anjing kahembos. Panasnya nepi. Panas sih. Ya Allah. Intinya soak lah. Nah gitu, itu namanya Ashabul A'raf, para penghuni tempat tertinggi di antara in between ya dunia. In between antara neraka. Bikin. Itu berarti. Jadi santai kuy. Santai. Jadi sebetulnya mah orang teh kudu santai. Maksudnya santai teh agama teh nyadiakeun segala rupana sebetulnya mah babari meureun orang anu soak teh heula meureun nyamangnya. Hari masalah timbangan mah nyamerekna yang anu HD. Timbangan posyandu. Gitu. Milih. Menarik tadi. Ya timbangan digital. Pergi karung goni gini aya apa? Si aku tangkir timbangna teh reward and punishment anjing jadinya. Bere ager. Yaumul hisab hari pengumpulan di padang mahsyar. Yaumul hisab hari penghitungan amal, yaumul mizan hari timbangan amal, yaumul jajah hari pembalasan. Nanti surga neraka siratal mustaqim teh. Mulai sidang lah gitu. Pada tadi sidang pas pas di sidang komprehensif kuy. Make wig sidang. Kurangnya tong salah engke bisa silih tulungan dia di akhirat. Maksudnya sesama ya teh bisa silih orang tua, guru, syafaat Nabi Muhammad, syafaat binatang oge bisa nyaman. Binatang bisa mah. Yang nulungan karena pernah berbuat baik. Berarti itu ditentukan di alam dunia mah teu orang berbuat baik ka si muis mah ditulungan ku si muis gitu tuh. Nya secara teori mah kan aya agama teh mere kurikulumnya perbuatan baik teh kieu. Tah engke mah di akhirat kan geus make akuntan Allah mah nya. Bro, lain hak prerogatif. Ria, sombong, niat tulus mah kan eta engke nu langkung. Make akurat, bro. Aplikasi. Wah, Excel. Akui. Pengguna MacBook maneh kasih tahu. Kapan-kapan baca surah Al-A'raf geura. Al-A'raf berarti. Orang karek tadarus tadi terakhir Al-A'raf, karek surat Al-A'raf, surat ke-7 ke-8. Ya akui. Bisa disombongkeun lain BHS unggul mah ngomen disombongkeun. Oh iya BHS. Tuh hari ini juga Pak Amin pakai BHS. Resolusinya urang kan tiap Ramadan sehari sajud. Tapi rombongan kamari mah teu ngan sampai ka 27 teu beres. Urang kaburu aya drakor hari teh drakor naon urang teh nya ka aduh kabeh Jujur ka 28 drakor. Kamari mah teu hatam urang. Ayeuna mah mudah-mudahan hatam. Amin ya Allah. Amin. Kitu meureun. Nah, urang pribadi teh sebetulnya mang teu apal oge sebetulnya mun apalna teh di kalender Islam sasi-sasi anu terkenal we. Ramadan, Syawal, Rajab, Bulan acaranya. Tapi sebetulnya urutan eta teh kan untuk abi pribadi ge lebih apal kene kalender Masehi nya. Kadang kan tahun baru Islam ge nah ayeuna udah. Eta abi jigana perlu euy. Iya sih eta penting sih susunan bulan kan punya kalender sendiri nya. Walaupun kita kalender Masehi kan udah dipakai tapi kan kudu apal tuh dia. Hijriahnya kudu apal jadi sama 12 jumlah nama. Pertama Muharram, Sopar gitu kan. Terus ngesapar teh Rabiul Awal. Mun teh salahnya tuh aingitna aja deh. Tuh kabawakeun saya baca Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat di awal, Jumat di akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, puasa, Zulqa'dah, Zulhijjah, terakhir Zulhijjah. Ramadan. Mendi urang mah Saban teh sok diganti jadi Rewah. Bahasa Sunda, bahasa Jawa nama. Lamun Zulqa'dah diganti jadi Hapit. Kadang-kadang Hapit. Pernah. Hari Rayagung, Zulhijjah. Zulhijjah. Nah, itu 12 bulan. Nah,
biasanya penamaan dulu Arab Quraisy jahiliyah teh jadi nama bulan dari Muharram sampai Zulhijjah teh sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir juga. Orang Arab itu penamaan orang-orang Arab biasanya dikasih namanya buat berdasarkan musim. Siga Robiul Awal, Robi itu kan musim semi. Nah musim semi teh tumbuh bunga, tumbuh rumputan hijau teh biasanya berlangsung selama 2 bulan. Makanya ya Robiul Awal Robiul sama akhir. Nah, enak Jumad itu kan musim beku, musim dingin yang winter kan, winter berlangsung 2 bulan di sarua teh. Makanya disebut Jumadil Awal atau Jumadil akhir atau Jumadil Sani kedua gitunya. Eta berdasarkan eta terus lamun Muharram artinya dimuliakeun. Haram perang teu meunang eta mah. Ulah perang walaupun orang musuhan gitu. Libur gencatan senjata bos. 4 bulan haramnya teu menang perang ya, teu menang perang. 4 Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab eta mah teu menang perang. Zaman baheula tradisi jahi dan biasa ku Islam juga aya di Quran diteruskan tradisinya ieu tradisi baik gitu. Nah termasuk Ramadan baheula ketika dinamai Ramadan ku para nenek moyang Quraisy sebenarnya orang Mekah, kebetulan bulan itu teh berada di musim panas yang teramat menyengat. Harita teh. Nah, musim panas harita mah makanya disebut Ramadan dari Aromdo atau Aromad, artinya sama. Syiddatul har, panas yang menyengat sampai membakar, menghanguskan. Misalkan pasir jadi panas, batu bahkan bisa masak daging teh dina batu. Nyeplok Plak. Tinggal dikieukeun bro. Nog naon, baheula nog naon. Nog on. Naga. Berarti kan. Jadi si aku mah sok hayang divisualkeun lamun aya cerita risalah Rasulullah dan lain sebagainya hayang divisualkeun we. Imajiner. Terlalu imajiner. Mang kieu mang rada nyeleneh oge nyeleneh kita penasaran oge. Si bulan puasa teh apakah puasa khususnya puasa teh apakah di Islam unggul atau di agama lain ada gitu mang? Ya nanti eta ya ini can beres Ramadan ieu mana Ramadan. Oh kepotong. Sorry. Tong pinter teuing nanya teh kawan. Nah, itu teh sarkas. Nyaho. Karena Mang Omed kurang diwakilan mah ulah wakatolol. Rusuh teuing dia rusuh. Nah, jadi baheula mah bulan Ramadan teh aya di musim panas. Musim panas. Nah, kebetulan syariat puasa Ramadan teh turunnya bulan Ramadan pas Nabi setelah hijrah tahun kedua hijrah di Madinah, sesudah di Madinah. Nah, nanti di Islam ada pemaknaan baru berdasarkan syariat puasa terhadap makna Ramadan. Tetap dipertahankan panas yang membakarnya tetap dipertahankan. Tapi jadi kieu aya muatan syariat. Jadi kata misalkan saur Imam Al-Qurtubi teh ulama dari Spanyol Andalusia baheula. Qurtubi teh Cordoba, Al-Qurtubi bahasa Arabna Qurtubah gitu. Cordoba aya nama di Spanyol. Nah, innama sumia Ramadan li'annahu yarminud dunub au yahrikuha bil a'malis solehah. Dinamai Ramadan karena bulan ini menghanguskan dosa-dosa dengan amal soleh. Jadi lamun ente beribadah di bulan Ramadan, puasa, sedekah, tarawih, tadarus, itu teh membakar dosa-dosa ente. Panas jadi eta amal-amal soleh jadi panas, jadi energi api yang akan membakar dosa. Maka tong kaget. Nabi Muhammad ngadawu misalkan di salah satu hadisnya, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddama min bihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena Ramadan teh panas, membakar, menghanguskan dosa-dosa. Serius. Dan lipatan amal teh tidak terhitung saking banyaknya. Ayeuna lamun amal baik mah di luar Ramadan dia geus kahitung, aya kalkulasi matematikna dina Quran aya, misalkan dina hadis aya saat kieu saur Kanjeng Nabi ya. Dina Quran ge aya. Lamun ente berniat berbuat baik, maka malaikat mencatat niat baik itu sebagai pahala, satu pahala. Walaupun tidak dilaksanakan niat baik itu. Karek niat unggul. Kita keistimewaan Nabi Muhammad dia. Nu kadua, kalau niat baik itu dilaksanakan, maka akan ditambah 10 pahala. Jadi 10 itu untuk pahala mengerjakan niat baik, yang satu itu untuk niat baiknya. Berarti 11 tuh. 11. Nah, ayeuna lamun niat buruk, ketika ente niat buruk, maka tidak dicatat, belum dicatat. Ketika niat buruk itu dilaksanakan, maka
dicatat satu keburukan, satu dosa. Iya. Ketika ente niat buruk eta tidak dilaksanakan karena takut Allah, maka dicatat satu pahala. Keren Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mah keren. Keren. Hitungan naon Eta di hari di luar Ramadan itu gitu. Talamun di dalam Ramadan lebih-lebih tidak terhitung. Iya. Karena kan misalkan pahala kebaikan 10 sampai 700. Apalagi yang infak sedekah mah untuk di jalan Allah, untuk agama Allah bisa sampai 700 dina surah Al-Baqarah. Jadi semisal satu benih yang kebaikan itu semisal satu benih yang ditanam ku ente lalu menumbuhkan 7 batang. Iya. Setiap batang itu tumbuh 100 biji lagi. Berarti 700. Iya. Talam eta teh di luar bulan Ramadan, lamun di dalam Ramadan lebih tak terhingga hitunganna teh. Makanya wajar akan membakar dosa-dosa. Dan ketika pas lebaran Idul Fitri teh kembali suci siga bayi deui. Fitrohnya. Itu eta luar biasa di bulan Ramadan mah. Tidinya tina kata panas artinya teh panas yang membakar, maka jadi amalan soleh di bulan Ramadan membakar dosa-dosa tidinya. Berarti iya Mang, lain kalori unggul bisa dibakar. Ya. Siap. Intermittent fasting. Tapi eta teh secara sasih terbaik teh berarti bulan Ramadan. Tah ima lebih kerucut deui urang teh mah hayang naros teh hari ya eta malam Lailatul Qadar Di Eta bulan kan Ramadan. Di bulan Ramadan. Oh iya benar. Bima kan sasih gitu ima dintenna. Oh, jadi berarti sepakatnya udah secara agama mah bulan Ramadan teh dari tanggal 1 sampai terakhir mau 29 atau 30 itu wah, keren lah pokoknya amalan-amalan bakal keren di bulan Ramadan. Tapi nanti ada satu keistimewaan lagi, ada satu malam di selama bulan Ramadan teh kata Kanjeng Nabi, carilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau biasanya di tanggal-tanggal ganjil. Berarti kan 21. Likurannya, bahasa Sunda nama. Likur. Di tanggal 2 likur. Nah, biasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu teh Lailatul Qadar teh di surat Al-Qadarnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Jadi proses turun Al-Qur'an teh kieu kuy tahapanna teh Al-Qur'an nu utuh yang ada di Lauhul Mahfuz di alam ketuhanan sana lah yang malaikat nu urang teu apal gitu. Utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, entah Ramadan kapan itu mah, entah enggak tahu kapan mah bulan Ramadan mah turun ke langit bumi atau ke galaksi bumi. Nah, galaksi bumi atau langit bumi teh namanya Baitul Ijah. Jadi turun sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas teh turun brek. Nah, dari langit bumi dari Baitul Ijah ini turun ke Nabi Muhammad bertahap selama 23 tahun berdasarkan nanti ada kebutuhan naon di dakwah realitas dan lain sebagainya dicicil. Nah, pas anu pertama turun adalah ketika Nabi Muhammad sedang tahanus di Gua Hiro itu tanggal 17 Ramadan ketika usia 40 tahun. Turun surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, eta. Jadi dicicil. Jadi di Lauhul Mahfuz mah turun teh brek sakitu utuh dari awal sampai akhir kan ke langit bumi yaitu Baitul Ijah. Pada baru malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Enggak tahu kapan Lailatul Qadar kapan kan lamun turun kami mah jelas. Usia Nabi Muhammad 40 tahun. Di tanggal 17 Ramadan di kota Mekah. Sampai 23 tahun lah bertahap urutannya teh itu. Nanya orang rek apa materi ieu. Pesantren kilatna mana Mas Sare. Apalagi malam 1000 malam enggak segitu. Orang 1000 bulan. Eta luar biasa. Maaf. Kemuliaan teh seperti 1000 bulan. Seperti 1000 bulan kan satu malam itu teh. 1000 bulan enak kali seberapa tahun 80 atau 83 tahun. Jadi ente dapat pahala Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar di malam itu sama dengan ente punya pahala 83 tahun. Kebayang kan? Makanya banyak kan 10 hari terakhir malam Ramadan langsung itikaf di masjid, baca Quran, sholat tahajud dan itu mah hayang dapat we. Karena lumayan bos nanti jangan nambah-nambah timbangan posyandu Mete withdraw kan? Posyandu akhirat. Mete balance. Nah, jadi berdasarkan nanti konteks dakwah Nabi aya kebutuhan naon turun. Ayat dicicil acak-acakan untuk berurutan turun nama kadang terus Al-Alaq tiba-tiba aya riwayat kan Ad-Duha kan Al-Mudaththir tiba-tiba nanti ke surat berarti urgensi merenya mah eta sesuai kebutuhan. Nah, termasuk ada salah satu menarik masalah sahur.
Jadi kan syariat puasa teh bertahap sama diturunkan teh. Puasa pertama Nabi Muhammad ya ketika di Mekah dan sebelum datang syariat puasa Ramadan nanti tahun kedua hijrah di Madinah, sudah ada Nabi Muhammad menjalankan puasa namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul teh hari-hari bid itu terang atau putih dari abyadun putih maksudnya mah tanggal 13 14, 15 bulan purnama hari-hari terang teh Ayyamul Bid. Jadi tiap bulan nanti boleh puasa tiap tanggal 13, Purnamanya. 14, 15 tiap bulan kecuali bulan Ramadan kan enggak ada. Nah dan juga di bulan Zulhijjah nanti tanggal 13-nya bisa diganti karena hari tasrikan ke tanggal selain itunya. Tah Ayyamul Bid pilihan mangga nu bade puasa-puasa nu henteu. Nah, tahun 2 Hijrah turunlah syariat kewajiban puasa Ramadan anu surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama Kutiba. alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkan puasa di bulan Ramadan ya seperti diwajibkan pada umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Tapi tetap itu masih pilihan tahun kedua hijrah teh. Jadi kieu pilihanna teh. Ieu aya puasa wajib di bulan Ramadan. Gitu kan cek Nabi teh. Anu hayang puasa jeung urang. Anu hayang puasa niat puasa tapi tiba-tiba sakit atau dalam perjalanan maka boleh membatalkannya tapi ganti kupid ya atau di kodo lain beda di kodo nanti di hari setelah Ramadan. Anu teu hayang puasa karena siga moal kuat mangga tapi bayar fidyah. Nah asal begitu pilihan asal mah. Jadi aya nu puasa, aya nu teu puasa tapi bayar fidyah anu teu puasa ge. Ente teu sakit, ente teu musafir tapi mung puasa ya sigana moal kuat siga si Ipan misalkan si Pak Owner si kamari lamun baheula mente hirupna aya pilihan gitu Pak. Oh bener Ipan berarti. Jadi urang sigana moal kuat tapi teu sakit teu naon eta teh. Boleh teu puasa pilihan itu teh. Tapi nanti bayar fidyah. Tapi lamun geus niat urang puasa tapi sakit dan musafir boleh membatalkan tapi ganti di udah. Nah nanti ayat berikutnya nanti di Al-Baqarah aya oge turun lagi tahap kedua berarti diwajibkan tanpa ada pilihan. Mampu. Wajib ya mah kabeh. Emang punten Mang, tadi teh tahun kedua hijrah nu ti Mekah ka Madinah teh nya. Hijrah kan dihitungna tidinya tahun kedua hijrah. Pas perang Badar, perang Badar kan bulan puasa pertama mah. 17 Ramadan pertama perang Badar. Jadi ieu mah kabeh anu mampu kudu puasa. Tapi tetap anu sakit jeung musafir mah bisa dikodo gitu. Nah, jadi eta tanpa pilihan. Nah, tapi puasana unik deh gitu. Sigana mah syariat-syariat Nabi terdahulu kaum kitu puasana teh kieu. Jadi puasana teh tetap puasa mah dari fajar subuh dari adzan subuh sampai ke waktu maghrib. Tetap puasa gitu. Tapi bukana itu sebelum mulai buka teh sebelum tidur intinya. Jadi kayak misalkan orang puasa maghrib ya buka salat isya jam 8 sare ketika hudang jam 12 geus teu bisa puasa. Geus teu bisa puasa, geus teu bisa makan minum, geus teu bisa jima. Antara itu Kecuali teu kahajatan nya, Mang. Makan enak mah beres isya begadang sampai ketemu itu kan bisa makan terus. Tak gitu baheula mah. Jadi makan bukana teh sebelum tidur. Ketika sudah tidur walaupun sekejap maka geus teu bisa puasa, geus kudu imsak, geus kudu menahan diri, geus teu bisa. Nah, caritana aya sahabat Ansor namina teh sahabat Ansor teh kan sahabat asli Madinah ya, penduduk Madinah. Qais bin Sirmah. Nah, Qais bin Sirmah teh kan petani. Nah, satu hari dia puasa bertani di ladang, pulang sore sekitar jam 5 lah. Meureunnya deui. Istrina ka istri mah udah masak belum? Mau buka? Belum, aku nyari dulu bahan-bahannya. Oke, nungguan lah. Qais bin Sirmah teh mama istrina keur masak nangan bahan-bahan yang masak. Sabar menit ka buka ketiduran dia teh. Tek. Pas istrina gesasang beres tidur. Hoibatan laka. Jadi rugi maneh, celaka maneh gitu aja. Akhirnya hudang kan yang sholat maghrib geus teu bisa makan. Karena geus tidur kan. Geus tidur walaupun sebentar. Akhirnya geus teu makan minum. Besoknya kerja lagi pingsan di ladang maneh teh. Qais bin Sirmah teh dilaporkeun Bengkok di koro. Dilaporkanlah ku Nabi, dilaporkan ke Nabi, maka engke turun ayat surah Al-Baqarah deui. Dihalalkeun berjima jeung istri, makan minum sampai benang hitam terlihat benang putih, intinya gitulah di surah Al-Baqarah aya. Jadi maksudnya mah sampai muncul fajar.
Jadi tadinya mulai syariat sahur. Oh, diayatkan sahur. Ayat sahur. Jadi turun syariat sahur tidinya teh walaupun hukum sunnahnya. Jadi setelah maghrib boleh makan minum sampai batas teh sebelum adzan subuh. Dan dirinya mulai gara-gara Qais bin Sirmah anu pingsan eta. Berarti kan sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Anu masalah jimamah gara-gara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setelah ngumpul rapat begadang di masjid pulang pingin bersetubuh dengan istrinya. Cek istri, aku sudah tidur tadi. Jadi bangun kan ketika Umar datang berarti istrinya terbangun kan? Iya. Aku sudah tidur, bohong gitu. Cari sigana gitu nya. Aduh astagfirullahaladzim ya punten. Cari tanah sigana gitulah. Kebayang ke urang. Intina teka tahan benar teh. Terus nyamperin dirayu kumaha akhirnya kerasa we istri teh berhubungan suami istri. Pas beres sadar, aduh dosa. Nah besoknya laporan ka Nabi. Akhirnya turun tadi sapaket saayat jeung Qais bin Sirmah eta halal bersetubuh jeung istri, halal makan minum sebelum adzan subuh. Eta syariat sahur teh gara-gara eta. Ku ayat langsung dijawab. Coba si eta teu pingsan tapi ayeuna. Coba si Qais teu pingsan. Pak Qais atur nuhun. Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah atur nuhun jadi aya sahur. Sahur makanya kalau sunnah kata Nabi, sahurlah kalian sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Bahkan di riwayat lain orang yang sahur teh di sholawatan ku Allah jeung malaikat kabayang teu kumaha di sholawatan kan amunina Quran mah geus jelasnya Allah dan malaikatnya bersalawat pada Nabi Muhammad. Hai orang yang beriman bersalawatlah pada Nabi Muhammad gitu kan. Ieu mah lain nabi umat nabi aya bisa disalawatan ku Allah jeung ku langsung ku malaikat. Salah satuna anu sahur. Kadua anu bersalawat pada Muhammad. Dan orang bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sekali Allah teh salawat ke orang 10 kali. Tuh mesti balas. Nah, anu sahur teh kade sahur walaupun kata Nabi seteguk air karena dapat keberkahan jeung dapat salawat ya Allah jeung malaikat. Tapi naon manana salawat ti Allah? Cek Imam Qurtubi tadi diberi ka Imam Qurtubi. As-sholatu minallah rahmatuhu wa ridwanuhu. Jadi arti salawat dari Allah teh ka Nabi Muhammad atau ka umat Nabi Muhammad adalah turunnya rahmat, kasih sayang dan keridoannya. Jadi Allah teh ridho jeung ngarahmatan. Amun ente sahur teh muis dapat rahmat. Lumayan atuh kan jeung keridoannya kan keridoan Allah nu urang dicari mah. Waridoka matbubi, ridomu ya Allah yang aku cari. Tah lamun sholawat di malaikat as-sholatu minal malaikat mah ad-doa wal istighbar. Ngadoakeun urang umat Nabi Muhammad jeung memohon ampunan. Jadi mana sahur malaikatnya Jibril dan lain teh ya Allah ampuni dosa-dosa aku. Ampuni dosa malaikat teh eta gitu. Nah lamun sholawat ti manusia ka Nabi Muhammad eta mah doa jeung pengagungan ya. Nah pengagungan mengagungkan kemuliaan Nabi dan sekaligus doa sebenarnya mah doa yang orang-orang kene karena lamun orang mengagungkan Nabi dengan salawat Allah bersalawat ke orang 10 kali gitu. Hiji dibalas 10. Jadi sahurlah walaupun dengan seteguk air biar dapat keberkahan dan salawat dari Allah dan malaikatnya yaitu keridoan dan rahmat dan permohonan ampunan dari para malaikat. Tak ludes kan dosa-dosa teh dibakar teh hangus ku si Yujeng. Bakar semangat Yujeng. Dibakar kalorinya, guys. Si spek we lah mau dilatih kata. Iya seberajang. Tekan rasanya. Mantap tapi dia buat orang menarik pisan bahwa niat baik itu dihitung 1, ketika dikerjakan dihitung 10, tapi niat buruk tidak dihitung ketika dikerjakan mendapat dosa hanya 1. Gitu. Kalau dikerjakan menang pahalanya. Tapi niatnya karena Allah takut teh jadi ente misalkan aya mabok cari catat ya niat tapi ketika malah kian dosa langsung dapat 1 pahala. Berarti saya gitu anu tuh enggak berarti ya enggak apa-apa niat. Mabok terjadi. Hai, terus menang pahalanya. Terjadinya karena Allah. Gitu nya. Lain terjadinya kieu. Teu boga duit lain kitu terjadinya tapi karena Allah. Bisa. Jadi emang supaya menarik eta. Menarik. Life hack. Aing suka rek maehan caku ya. Terjadi ya. Isian. Oh eta mah niat buruk. Kudu. Oke kudu. Nu wajib eta menjadi. Nah gitu beneran. Sehingga tadi cek urang intina anu kudu ditahan imsak di bulan puasa itu cuma 3 kan makan, minum dan berjima. Eta intina kan intina namanya. Paling inti. Karena kenapa intinya? Karena eta anu nafsu manusiawi anu
kabeh jelema boga dan kadang ngajerumuskeun. Betul. Namun dina pembagian jiwa Platon eta teh ngaranna epitomia kan. Ya. Wilayahna perut dan di bawah perut. Ya. Kuda hitam, kuda putih eta. Hawa nafsu. Makan, minum dan shake itu Paling hese nya. eta makanya kudu dikendalikan teh eta nu intina kan. Lamun dinu Kundalini mah koneng eta aura koneng. Apa aura Tinu dada kaluhur aya emang nya. Nya kudu dikendalikan teh eta kan nu intina eta. kuda. Oh ya mang berarti mang misalkan orang makan atau udud nya pas adzan subuh tenang naon ya mang? Nya ulah teh batal. Mas maksudnya saacan adzan subuh tapi geus imsak ngelewat imsak. Enggak, iya, boleh. Jadi imsak mah eta mah strategi ulama untuk supaya orang bersiap-siap hati-hati karena kan jelema komal mun sahurna bari nonton TV atau nonton TikTok teu kagarasa tiba-tiba can beres makan teh kan jadi lila mun bari nonton YouTube naon mah adan kumaha. Tah makana 10 menit atau 15 menit atau 5 menit sebelum ada subuh saya pemberitahuan imsak mulai tahan diri siap-siap sholat subuh tanya sih. Jadi tapi kalau ente masih mau silakan sebelum adzan subuh kan ente asal apal jam sabaraha dan subuhna jadi ente bisa memperkirakan kapan berhenti ketika ente ngunyah nih Allahu Akbar langsung muntahkeun tuh langsung kumur-kumur ulah ditelag sia teh Mang lamun pas nginum kumaha mang? Allah Akbar muntahkeun Lamun nuturkeun masjid Dupang Panderina mang. Tah, anteu trik Ya tuh bisa naon karena sugan we. umat Islam Sunda. Ngetri. Jadi patokana ente ada di wilayah mana? RT sabaraha misalkan RW hiji, masjid itu kan tiap RW. Tungguan adan urang. Hukum masjid nu terdekat nu urang, tempat urang jadi. Neangan. Ulah atau pas di urang Allahu Akbar, wah itu acan lompat kan itu. Wah, Kanu motor mah. Anu dina HP-nya. Kanu motor. Nu HP kan kadang waktuna mana eta? Ada Maroko, Kan beda-beda. Tiap daerah. Yaman. Inggris we 7 jam. Eropa, bro. Eropa. Soalnya bete emang ngomong ke dicai geuningan. Bete. Anjing alasanna bete. Ya alasanna bete. Keur dicai bete. Betek telek ku sia rokona kan. Bagaimana puasa ya dannya bagaimana tadi membakar dosa-dosa teh tadi kan pengendalian tilu eta nu paling penting tuh eta kan sifat dasar manusia basic insting atau animal insting atau eta mah nafsu kebinatangan Si aku mah hewan rong mah kan hewan adalah manusia yang berhidup di faul jelemanya Ya, di makanya faul. ganjaranna gede pisan kuy berung eta teh jadi ulah kagok bete nu gara itu naon ya sebenarnya tak subah tong ngobrol jeung aku ya gitu eureun kuy. Di episode kali ini Kan manusiawi cek mangga dipuas. karena belajar Tidak ada loba gitu. kendalikeun loba. loba keur lodom adan Lebar. Karena cek Pak produser mungkin cuma beberapa menit lagi merenang kurang lebih seperti itu tadi. Nah, urang teh rek masuk ka tadi teh aya beberapa kesempatan anu nanya di sosial media. aya ieu Kurang si teh ngaranna keren ya tuh dina prompter aya tulisanna tuh sangarana teh dirangkum kalau ieu heula ieu aya 2 Fakdil dirangkum. Hiji nu ka hiji heula. Tah ieu teh aya berhubungan oge jeung kamari urang ningali konten di sosial media. Oge di mang ya. Aya hiji fenomena kejadian mungkin ya karena mungkin ana bulan Ramadan meureun aya ormas anu terkait dengan agama Islam oge ngacak-ngacak tempat makan di siang hari di bulan Ramadan. Nah itu anu nanya pertanyaanna ieu teh rada konyol tapi teu naon. Rada konyol. Kenapa Warmindo suka buka jam 12 siang cenah tah? Teu naon. Effort. bagian usahanya tapi secara umum ulalah orang ngacak-ngacak tempat dagang orang lainnya ya kan bisa wae kan eta teh anu jajan dirinya teh anu keur musafir anu dibolehkeun ya dapat rukhsah ti Allah untuk berbuka atau yang haid gitu kan atau yang sakit atau non muslim sekaligus gitunya perkara niatna teu bener nu dagang eta mah kan urusan manehna jeung Allah eta mah jadi terus tiba-tiba digerebek misalkan apalagi dengan kekerasan janganlah itu nanti iyalah ulah gitu ulah gitu kuy tapi mungkin ada yang seperti itunya tapi urang mah teu setuju gitu naonana urang moal kaganggu da urang mah teu keganggu di ka pasar we mineng ningali kita biasa we cueknya masing-masing urang gitu teu urang pernah dagang bang bet murah goge anjir dagangan urang sedih komedi acak-acak atau kalau mau menghimbaunya dihimbau aja pilingan ku aing jajar dagang senar gitar di dagang acak-acak gitu jangan dicak-acak dihimbau aja tuh bisa kan ya dengan cara yang baik kalau mau dihimbau aja
tong sampai ka dieu ya Ibu di babet-babet dagangeun tuh. Ruksak centangan Pak ya. perkara nanti ngabohongnya anu daharna misalkan ternyata lain musafir ternyata Islam anu godin lah intina nya urusan Eta mah urusan dia. dosa manehna. Iya. Tukang warungnya niatna misalkan Usaha. usaha hungkul atau kumaha eta mah urusan mana jeung Allah. Lain Urang misionaris. sampai gitu. Ayo kayak jadi jolim urang keur puasa jolim atuh. Gitu Kumaha berarti. tuh. Tah, lanjut aya satu pertanyaan terakhir. Tuh. Ieu naon cenah? Fakdil cenah tulisanana teh. Nama Instagramna Fakdil. Mana di mana Itu. ya prompterna? Itu prompterna. Nanyana teh lamun puasana ngilu ka NU, cenah lebaran teh ngilu ka Muhammadiyah. Cenah teh kumaha mah. Tapi karena mungkin fenomena biasana Ya, sok jadi 29 hari Tapi sekarang mah mereka. bareng kan ya. Bareng. Mudah-mudahan Berarti- lebaran lagi bareng. Ah, Nah itu diperbolehkan dengan syarat mutlak tidak bisa ditawar asal puasanya full 30. minimal 29 hari. Oh, 29 hari. Kan bulan Islam mah 29 hari. minimal 29. Diistiqmalkan 30 maksimal 30. Jadi kalau ente misalkan tadi aya perbedaan misalkan awal puasa tahun-tahun baheula kan ayanya urang mah ngarah tereh milu Muhammadiyah. Puasana milu NU misalkannya. Si lebaranna milu Muhammadiyah ngarah tereh. Tapi itu ngente ketika ikut puasa NU itu 28 teu pas teu. Maka boleh mangga milu. Oh. Ternyata lebaran teh ternyata NU mah puasa 30 hari misalkannya. Nah, jadi lebaranna beda lebih lambat sehari. Mau dia mah duluan. Asal orang 28 hari geus milu lebaran teu naon gitu. Tapi aya urang mah milu pemerintah wae ti bae lagi sih di mana negara. Terlepas eta NU ataupun Muhammadiyah jadi- berarti. Ya, betul. Rame euy, teu rame. Nah gitu untuk Fakdil, akun Instagram Fakdil, ngaranna Fakdilnya. Jadi boleh. Ngaranna Fakdil. Asal yakin kan Nama puasa ente sosmed. 29 Nama hari sosmed. ya. Minimal 29. Minimal 29 puasa. Kalau hitungannya kurang dari 29. Eueuh nu 8, eueuh nu 30 hiji. Kade. Si aku betul. semangat ini 30 shit puasa. Kata semangat ting ibadah teh mah tanpa ilmu. Tanpa ilmu paneta mah. 30 poe aing mah 31 hari aing puasana lieu. Batur kurban ieu puasa teh. Nah, itulah minimal 29. Gitu berarti Minimal guys 30 untuk pertanyaan pertama kenapa jam 12 Warmindo buka bebas sih sebetulnya itu usaha murni dengan tujuan usaha gitu. Tuh oge barusan mengapa NU dan Muhammadiyah karena mungkin oge fenomenana di Indonesia memang itu dua organisasi Terbesar, ya. gitu. Kenapa selalu mengacunya ke dua organisasi Betul. Jadi punya hitungan masing-masing kan emang. Iya. punya hitungan masing-masing. Gitu meureunnan untuk episode kali ini mah geus teu karasa tinggal itu geus rek saur kedeung deui ge. Sahur sekedap deui. Berapa jam Pak Produser? Udah sejam lebih. Wow. Jam setengah tuh. Menarik. Ngabuburit sambil ngabuburit teman-teman. Kalian bisa. nonton ini sambil ngabuburit. Iya. Jangan sambil godin. Jangan sambil godin. Besok. besok, ayo besok. Ayo besok ah. Gitu. Nah, oke juga jangan lupa buat teman-teman yang punya produk ataupun jualan bisa diiklankan di Marki Media. Nanti ini space iklannya di sini seperti Odading Cakwe dan Cakwe. Odading ini gitu. Bisa dikontak langsung aja ke Marki Media di Instagram. Markimedia.id ya. Oh ya, semuanya sama ya di TikTok, Semuanya sama Instagram. TikTok, Instagram. Di Facebook juga ya? Facebook Oke. ada Facebook. Ah, ya, micet, Facebooknya? ada micet. Oh enggak ada. Ada micet berapa jam? Nah juga Ari itu edisi bareng orang teh tinggal satu episode berarti nya. 3 kah rencananya edisi Ramadan teh? Satu lagi. satu lagi. Ais mantap. Alhamdulillah ieu hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Ka bantos pisan ku Bang Omed. Kabantos pisan abdi mah. Ngadangukeun hungkul jadi nanti input gitu. Meskipun pertanyaannya rada nya gitu geuning Mang. Keneangan di merek nu bagus Oh iya pertimbangan. deh ya jangan rada ya misalkan merasa diri ibadahna kurang naonnya selama bulan Ramadan mah aya satu ibadah anu simpel sebenarnya mah tapi berdampak besar. Ente ngasih makan untuk berbuka puasa pada orang yang berpuasa. Anu puasa keten abdi. Serius, Ibu abdi dibere Kan aya bagi dagang takjil. aqua. Serius. Bagi-bagi bagi takjil. tajil teh, bagi tajil. Atas gratis. nama organisasi biasanya euy. Atau pribadi mangga kalau punya Komunitas. uang akui misalkan disisihkan lah kalau bukan rezeki terutama ke budak ngaji misalkan kan sok arah budak ngaji Bos. Karena kata Nabi Muhammad di hadisnya barang siapa yang memberi makan, memberi takjil pada orang yang berpuasa, maka akan diberi pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengeri pahala puasa orang yang dikasih. Hah. Sama. Sama. Kadek ku ulah dijieun hacker deui maneh mah. Jadi manusia teu puasan ke. Puasa kan mere Puasa unggul. mere unggul. Anu penting mere. Gitu. Anu penting mere. Teu boleh pandangan si instan ieu mah. Si Indomie teh ieu ya. Minimal Di akalan, satu ya. kolak kue ke satu orang. Insya Allah orangnya ngumpul-ngumpul kan orangnya gimana we dengan pahala teh kan anu tadarus
Teu bisa, tarawih teu bisa atau tina mere tajil, sedekah tajil itu dapat pahala. Dapat pahala itu teman-teman. Dijamin ku Nabi. Amin ya Allah. Masya Allah tabarakallah ya tanya. Ya, Masya Allah. Wah, banyak Alhamdulillah. pisahnya Banyak soal pisan agama kan, ya. maka tadi bisa membakar menghanguskan dosa-dosa dengan amal soleh. iya. Kata Imam Qurtubi tadi. Sudah Ya, mah Cordoba, dibakarnya Cordoba, mah bro. dilatih. Wah, Spanyol. respect. Ya, Imam Qurtubi teh dari Cordoba Spanyol. Cordoba. Apal kan? Apal. Jadi apal jadi Cordoba. Siap. Hati-hati Jalu. Oh, jauh lu pulang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lu. Nuhun lu. Ah gitu. 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 Untuk- Jadi buat teman-teman doge yang mau bertanya nya bisa silahkan. komen-komen. Komen-komen atau mau di blog-blog silakan tuh. Untuk ketong hurui. Untuk mau bertanya. Alhamdulillah ya, ini hari pertemuan kedua. Hari pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya selalu bahagia. Kenapa ya? Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya mah. Greg-gregnya orang teh. Kita lebih bahagia sepertinya. Tapi kita ngerek closing ya. Tadi kita ngomong orang teh bete kan Pak Omed mah ngajar ngaji. Tadi teh kan bisa silih tulungan ge. Jigana itu dalam rangka meureun Pak Omed Iya. kayaknya. Dalam Iya. rangka. Dalam rangka engke meureunnan orang ngapal ieu ti Pak Omed. Bisa Ini gitu. Pak Omed Jadi kita. di hadis yang lain, tadi mah kalau khusus puasa memberi makan anu mandala ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan perjalanan kebaikan sama diganjar pahalanya seperti orang yang melakukannya. Jadi misalkan ente ya podcast ya, tiba-tiba ada satu orang yang nonton terinspirasi menjadi getol puasa, menjadi getol tadarus, maka ieu kabeh menang. Wih, alhamdulillah ya Allah marki. Alhamdulillah. Masih Menang jariah. ganti tahun depan Menang logo logo masjid. Karena menunjukkan jalan kebaikan, menginspirasi. Iya. Menginspirasi. Itu sama. Kita loba di ditu teh nu abu sorga gara-gara marki. Iya bener tuh. Jadi engke nyen episode anyarnya nyen tong PIP engke mah aya di khusus aing Pak Omed. Nah, matak cocok bisa lah mun iklan di dieu kayak kebawaan akhirat. Berkah eta. Bulan Ramadan khusus kayak sepi deui teh bulan Oh, Ramadan. bener. Nah, berarti gitu aja Itulah teman-teman. kurang lebihnya dari awal kita dari jam pertemuan ketiga lagi. 1:30 tadi ya 1 jam setengah kita udah ngobrol sama Mang Omed. Kurang lebih banyak banget sih, lain kurang lebihnya sedikit banyak kita udah tahu gitu beberapa hal-hal atau ilmu-ilmu anu bisa dipetik meskipun dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting menurutnya tadi. Penting itu penting semua. Penting semua. Oh bukan tidak penting berarti kocak. Gitu meren koy Muis. Terima kasih Mang Omed mangga. Sami-sami nuhun-nuhun Closing kali nama. akui. Mangga closing. Muis nuhun. Matur nuhun. Sing sarehat. Amin. Tuh pangersa aku closing. Jadi kawan-kawan tetap pantengin channelnya Marki Media karena kedepannya bakal ada episode-episode menarik. Ya, sehat-sehat buat kawan semua. Sehat Buat kita juga, buat kru sehat-sehat. semuanya. Amin. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu Ramadan mah kuduna. Menarik.